Heeh, kudu gitu. Sok kadang ya barudak wah, ya junior orang teh aya nu resep SMP SMA sok kadang ya. Tahun kamari jadi peserta wayahna nya, ayeuna mah jadi panitia. Heeh. Sok kadang ya tah, caleg dirinya sok. Ka dieu sok. Jadi kadang ngiri rapatnya, wayahna 2 minggu ka Bayun mah muhungun komrek aya puncak acara, aya panggung, aya dangdut, kadang ngiring nepi ka beres. Heeh. Pokona engke aya bagianna masing-masingnya. Si A nguruskeun panggung, si B nguruskeun lomba. Teu karaosnya tos tabu 11 wengi deui. Aya nu bade ditaroskeun moal. Kumaha Rizka? Kumaha lamun aya divisi sosmed? Wah, menarik. Iya. Rapatkeun ya sakalian ayeuna. Ayo rapatkeun sakalian divisi sosmed. Ayo lila deui. Heeh, jangan emang kudu diupload di sosmednya nanana ge. Wah, geus jam 4 subuh. Geus sareuneuheun ya junior. Sok kengeng euy hayeuna mah. Tapi obatnya engke tos asar euy sakola ka dieu deui kumpul.